Ah, isuk saset teh antara puskesmas bibi yang dipariksa Goreng naon di bibi? yang dipariksa panon puguh. Panon. Heuh kunaon panon bibi? Lolong kotokeun. Hina kos kahayam wae. Nya naon atuh naon? Kunaon panon bibi teh? Lain iya panon lamun tanggal kolot nempe isi dompet dah kosong we melongpong geura eueuh eusian. Teka Nah, ya. tinggalina naon? Heeh. Anjing. Bi, eta mah permasalahanna lain panon bibi anu bermasalah. Lain eta. Eta mah permasalahanna ekonomi. Nya, masalahna keuangan eta mah. Ya guys nya, keuangan bi bulan kolot mah memang gitu. Nya, memang gitu. Lain masalah lolong kotokeun atawa rabun jauh rabun dekat bi panon. Nya, aman bi teu kudu ka puskesmas itu. Kudu. Ya wae bi aing ya ampun teuing. Bisa wae ya anjir siraru minyak ya. Asa kakarek kamari nya kosnya euy rambutan euy usum ayeuna geus usum deui euy. Berarti tareh puasanya semeuli can maneh rambutan. Murah bos si ayeuna. Ayeuna geus mulai usum rambutan, Brad. Heueuh. Kebeneran anjir. Kosim keur nganggur. Naon rek dagang rambutan? Lain atuh, Brad mah nya kabeh-kabeh dagang rambutan atuh. Naon? Kosim mah arek jadi tukang cukur. Ayo pasti. Usum rambutan mah. Buah rambutan seteh sarosim. Buah rambutan. Buah nyaho itu buah rambutan pin kateu nyaho si ieu anjing buah rambutan ampun teuing. Nu beureum geuningan. Nu beureum rambutna teh. Nu beureum rambutna teh buah. Buah. Nu aya sikian jerona anjing. Heeh, apalah Brad ayeuna Brad. Kosim kan eta anu tatangga aya. Ngan Kosim sok nempuannya, aya rambutan. Paningan Brad keur ngora kitu nya hejonean Brad. Eta lamun geus kolot sarua euy juga jual mah euy huisan Brad. Anu kieu tanya. Pertanyaan yang sangat goblok sekali anu kieu talur. Ya. Please kos. Rambutan buah ieu buah anjing teu ngomongkeun sirah henteu. Henteu kos, ieu rambutan mah lamun geus kolot beureum. Teu huisan henteu. Anjing. Si ieu ing kabayang mun si ieu lamun ningali anjir eta meureun rambutan nu bodas gitu bolona jian mah dipikok ku si ieu mah. Ampun teuing si Kosim ieu. Sawae ieu ya anjing ting tiang listrik rugrug ya. Brad, aceng mah curiga ka pamajikan, Brad. Curiga kunaon? Eta, Brad, aya mantri ka imah, Brad. Coba mantrina teh teu mawa suntikan, Brad. Teu mawa tensi darah, teu mawa tespek. Tapi pamajikan urang cenah telat, Brad. Sugan atunya guys. Sugan didinya anjir. Basa numpakan pemajikan teh. Pugu justru eta, Brad. Geus lilah henteu, Brad. Anjir. Kasus ieu mah anjir. Sugan pemajikan maneh osok nyalingker ka mana gitu ka tetangga. Tara, Brad, dijamin setia ka aceng, Brad. Ka Kanang Me sok ulin ka Kanang Me. Komo, Brad. Bisi nya majikan saroceng anjir bager jeung eme. Eta wow eta mantrina di dinya. Puguh henteu, Brad. Nganu puguh mah mawa buku, Brad. Dina motor KLX geuning, Brad. Nying saroceng ieu. Eta mah lain mantri suntik teh lain mantri kesehatan, mantri Bang Emok eta mah. Nu nagih pamajikan si laing telat. Lain telat kulantaran ditumpakan si laing atau ditumpakan eme. Telat mayar. Anjing angar si ieu anjir. Lagilak-gilakna omongan nepieun ka bingung aing ieu bieu. Anjir. Hah, bisa wae ieu ya jarawat batu ieu anjir. Batu kebak. Tah, deh. Oke, kali deh ah. Sip.
tuh. Amani bodas ieu pipi eung alusnya. Atuh mata ge lamun rek popotoan make aplikasi, Bi. Make aplikasi mah nu teu dina beungeutna goreng oge jadi geulis. Anu bodas bisa jadi hideung, nu hideung bisa jadi bodas make aplikasi mah. Bahkan anu irungna pegek oge bisa jadi mancung ya guys ya. Make aplikasi mah zaman canggih ayeuna mah atuh. Gitu atunya anya. Ci atuh pangilihkankeun aya teh nya aplikasi anu bisa ngrubah nasib sagera aya tempo. Anger anjing nginculakna bibi aing ya ampun teuing. Bi aplikasi foto bi ya mah bi. Bisa ngarubah anu goreng jadi alus mah tapi nu ngarubah nasib eueuh bi. Nyir. Ya lamun aya aplikasi nu bisa ngarubah nasib di kamari ku aing di-download bi. Geus capek aing balangsak teh ya. Ya wae bi aing ampun teuing. Hah, bisa wae ieu yeuh anjir reungit demam berdarah ya. Jai, penting mah urang ieu ya, urang morog manuk ya. Manuk naon, Mang? Manuk naon we meunangna, Jai. Manuk ciklek ge ayeuna mah mahal beuh dijual ka kota sia. Yuk, Embu Mang. Sieun Burhan. naon hubunganna kumaha caritana Mang Burhan bisa abus kana porog manuk? Kan porog manuk teh sagede kieu, Mang Burhan mah jangkung gede, Jai. Burhan teh lain Mang Burhan. Burhan burung hantu. Oh. Halus atuh anjir menang burung hantu mah. Mahal anjir leuwih mahal teh cik black bah. Ari eta Mang. Burung hantu sama yang maot. Manuk naon Mang? Anjing. Pertanyaan ngalieurekeun deui wae ya budak. Manuk incuing sedeh burung hantu mah meh maotna. Maneh. Maot nama rakayangan Mang. Marak hayangan. Maotna teh da katabrak kareta harita teh. Paham? Atuh kareta meureun jadi hantu deui. Kumaha aja ya lah. Ki ngacaprak anjing budak ieu. Ampun teuing. Brad. Tas di mana deh? Eta tas teh anu Tas naon mah kitu teh anu sagala rupa. ngaleutikan calana orang kamari meuli di online anjir gede teuing. Ante jadi ka imah nama da pasangrok di dinya di parapatan untungna teh. Pasang rokna di parapatan, Brad. Nya heueuh di dinya di parapatan. Emang eueuh jalma mun kosim ada hera meureun anjir masang rok di parapatan mah. Di dinya ngadeg-deg teu. Anjir pan teh anu mah bohay bari geulis. Pada manitah kosim we tadi teh. Dae kosim ge. Please kos, pasang rok maneh nyaho teu pasang rok. Pasang rok teh papangih di parapatan. Manya masang rok anjir teh anu di parapatan si teh. Nya ngarti kosim ge aya nama apalah. Nya kosim gitu loh teu apaan gitu-gitu acan mah nya. Anger. Tapi lamun kosim mah Brad jeung teh anu mah moal papanggih anjir. Hayang papang raos. Mesum anger si kosim ya ampun teuing. Nah ai maneh kosim otak ya sapukeun otak teh geura anjir. Kali-kali mah meh teu ngeres. Parah kosim ieu. Serius Brad. Bejakeun ge nya. Kosim yang papang raos. Kayak ku aing dibejakeun. Aya da maena rana. Hah bisa wae ieu anjir. Mae jualeun ya.